bapak korsina nu payun heula sok hapayun heula teu pengger ibu-ibu bapak-bapak ngaralih korsina ka payun heula anu ngalih ka payun dinuakeun sing baleunghar ulawa kadiaminan can ngalih sok mangga khusus nu hoyong beunghar ngalih ka payun teu ingin dipaksa nu hoyong beunghar we nah dipasihan waktos 4 menit teras bu aya kene kursi kosong ka apa di dieu kursi kosong engalkeun nu ngabagi snackna ka dieu ge acan nu hoyong beunghar ngalih we ka payun tah aya kene kursi beunghar engalkeun Pak dipengker sal santri mana santri mah ngalihna ka panggung santri nu hoyong beunghar ka panggung sok ingatkeun sok ingatkeun nu hoyong beunghar nomor kadua nu ngalih ka payun diduakeun sing sering ka Mekah ingatkeun hehehe sok bagus calon kiai ka dieu jalan kiai kadikeun bebas sok pede sok ngaberes dia kenalkan isi kabaruk pinu pede ya sekali pede yang pede sok tinggal teras seperti itu gitu ya kene lah nomor kedua nu ngalih ka payun diduakeun sing sering ka Mekahna amin bari teu pindah kumaha ieu teh da eta bukti ali kursi beunghar ca tutu sia ca teu nu tudung bodas teu tudung hideung ti penggerta ti ali kursi beunghar 3 menit deui sampai aya keneh akeun yang moal ngiringan kana karpet beunghar pali dieu mau hujan mah yang mending dia akang bari di dinya wae wios tungguan motornya 2 menit deui nu hoyong beunghar ngalih ka payun nu hoyong sering ka Mekah ngalih ka payun ulah dipaksa nu arek we pede sok kayak itu teh pede jangan pede turun tuh sip gitu ya sok kuat pede terus kalau di tukang tetangga itu oh sangsara kene dirinya mah engke pamitos dijelaskan hanya kal tengali hiji diduakeun beunghar nomor kedua diduakeun sering ka Mekah bapak-bapak kursi nu payun seueur kene nu kosong waktosna 3 menit deui pede jang dengdek Edi teh kasa wawan saya teh kali ke dia ingatkan gitu terus alhamdulillah gitu ibu mau lihat lebetan dia payun bu kursi beunghar eta si Ece tanu luak liuk saya tak capong saya tak nah payun ja hanya 1/2 menit deui eta nu membawa kardus geuat tong dibere deui tukang mah geura geus kabagi jan ieu mending ieu bagi mana ieu waktosna seep nu hoyong ngalih ulah
upami hanyakal teu ngalepatkeun hiji diduakeun beunghar, nomor kadua diduakeun sering ka Mekah. Mana operatorna ieu? Ehona rada alita. Jadi ngalelewe kana ceuli aing tuh. Tah Kang Ceu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summal hamdulillah, fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi imaminal karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati la islama illa ismuhu wa la qur'ana illa rasmuhu wa la masjida illa bina'uhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, santri-santria, ahli pangaosan nu kusim kuring dipihormat, wabil khusus para alim ulama, aparat pemerintahan nu sami hadir, nu sami dipihormat, khusus pimpinan pondok pesantren Al-Zikro sareng sadaya kulawargi nu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah kalayan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu urang sadaya kempel kalayan adina kasehatan, dina raraga silaturahmi, tolabul ilmi, sakantenan ngagaduhan maksad anu utami takdiman wa takriman wa mahabbatan li isra'in nabi wa mi'rajin nabi, ngagungkeun ngamuliakeun miemut micinta kana waktos Isra Mi'rajna junjunan urang sadaya nabiyana wa habibana wa rasulana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah sungguring ngaraos bingah dina ieu waktos, walaupun kalau boleh jujur gegedena mah bingung ya teh jang.
pangna santri ditaikeun kaluhur ge meh asa keur ngaji jeung santri mah karasep sawareh kabeh teu nanaon seragam aralus geus lalunas teu acan bisi can lunas tingali tim hadrohna hebat dahareun loba ari aing eueuh bingung biasa silaturahmi sareng urang kampung naon namina ban Cikuya itu Cikuya keretek barek baik sawuh pilihan Cikuya saur Kang Haji tadi. Alhamdulillah singguring biasa silaturahmi tapi dah bingung nage loba aya Kang Ajengan ti Raja Galuhnya kan di Raja Galuh seorang ulama pimpinan pondok pesantren aya di dieu mah wali santri posisina teh. Alhamdulillah bingung nate loba jang bingung kahiji ngaran-ngaran ngaos di pesantren tegal ulama tegal kiai otomatis tegal ilmu upami pengatur acara nyebatkeun tausiah teh jang terlalu keren jigarek murakeun cai ka langit ieu mah kagok dionang lah ieu mah beda aya foto uing dina baliho aneh foto teh asep keneh fotona daripada buktina mana ulah jeung sedikeun kan sarua maneh masa guru sailmu bingung bah silaturahmi nama bingung nama eta bingung kadua seueur keneh kursi di Batan anu cali di tengah-tengah di Indonesia di Jawa Barat di Ciamis nuju berebut kursi dan kedudukan ternyata di Cikuyama banyak kursi yang tidak diduduki. Kita sadar dan kita tahu pemilihan presiden sudah berlalu, betul nggak? Pemilihan gubernur sudah kita jalani, legislatif pun sudah jadi basi. Kamari calon dewan wajang loba kacida nu menang saeutik teu kabagian kursi. Sepakat atau tidak nu eleh mah urang barere kursi ti dieu wae. Setuju? Supaya ngomong rada bener ulah demi rakyat sudah jadi lupakan rakyat, betul gak? Nemalan atuh maneh med kalau kakopeah juga munara maneh demi rakyat geus jadi sok paroho ka rakyat, betul gak? Mata untuk kita umat Islam, hei calon-calon kiai, wahai calon-calon ulama, bagi kita pola pikir sehatnya partai boleh berbeda, pilihan boleh tak sama, yang penting Islam tetap bersatu. Alhamdulillah. Siap bersatu? Sing tarik atuh. Siap bersatu? Sudah mana macam cicing wae. Turun deh. Baru diajak ka dieu mana. Seueur kabingung teh meja alus kursi alus meni eueuh cai-cai acan geus kedah kasindiran Bu hebat nu moto loba aya nu tigigir wae motona teh nu jujur mah dihareup tuh aya kamera dihareup ku HP abdi kapungkur kantos aya nu moto tigigir carekan ceuk abdi siap becus teu moto aing sia moto tigigir lain ti hareup jawabna teh aduh cenah Pak Kiai dipoto tigigir jiga Bung Karno dipoto ti tukang jiga Bung Hatta ai ti hareup jiga Bung Ngaok paingan aing dipoto tigigir Pak. Ibu-ibu bapak-bapak sajabat di peringatan Isra wal Mi'raj Rajab bulan barokah, mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan, musibah yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia dengan wabah musibah virus corona segera berlalu, amin ya rabbal alamin. Ngan teu kudu sieun sebab kita harus berpikir seimbang Pak. Catat untuk anak-anak santri, berpikir itu harus seimbang. Yang namanya tidak seimbang mah dendek.
betul nggak? Daek mana jadi jelema dek-dek? Artinya begini Pak, corona itu akibat. Satu kali lagi, corona itu akibat. Kenapa kita tidak berbicara penyebab? Penyebabnya apa? Lihat dong dalam Al-Quran. Ingali, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberikan musibah, bencana, tsunami, longsor, corona atau musibah lainnya pada seseorang, keluarga, golongan, kaum atau bangsa seandainya mereka beriman, bersyukur dan menjauhi dari segala bentuk dosa. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, musibah apapun gara-gara dosa. D-O-S-A, doraka. Maka jangan hanya berbicara masker. Coy, masker batin. Bu, si itu deket di hanjang tempat juga tareh maut tuh. Bukannya gini hara resep bisa. Sabtu aja mereka maut sekalian. Dan kudu bari nantung. Ai santri mah geus bogoh lah teu ngaji ieu ge cicing dihungkul ge cekap santri mah sarare ji teu naon sok bari ngadaguan bungkusan. Betul nggak? Ek naros percaya kuring jelema sing tarik percaya kuring jelema ai batur dibere ai aing hanteu punya hati dan punya rasa yang sama. Kurang ngadago bungkusan sugan datang nggak usah ngalangan ngaji cicing panggung mewah ai kembang peot coba jukut mau balik dianggap hileud. Ini namanya kreasi seni santri. Betul Bo, corona itu gara-gara dosa, betul nggak? Sok ulang haja kenteng atau kerba dosa loba ditambah kubang emok, tambah MBK, tambah rentenir. Ayah kaci amis bang emok. Orang saya tanya orang dia siap orang, si tarik siap orang. Ngejarawab dulu masang. Icing hebat. Adalah Allahu Akbar. Jadi jangan berbicara corona, tidak berbicara tentang penyebab corona. Kahartos kinten-kinten Pak. Nah, gitu. Ulah nyalahkeun batur we hayu. Kurang menisarariun di mana-mana, jamaah tutup berjamaah leunit, masjid ditutup geus puguh serba salah, masjid ditutup riweuh, dibuka areueuh. Betul nggak? Mending santri betah, hidup santri. Ya kalau berbicara santri, apalagi barusan aya wisuda tahfidz tingali geranteng. Seragam saya kongkorong hebat memeh boga kongkorong emas eta we heula pake bikin ka pamajikan ke geus kawin dejang bagus santri ya. Republik Indonesia pada khususnya tidak bisa kuat tanpa santri. Hidup santri. Bayangkan aja pesantren berdiri di Indonesia tahun 1300 sedangkan Indonesia dijajah oleh Belanda tahun 1600 sampai tahun 1900. Berarti 300 tahun sebelum penjajahan Belanda sudah ada pesantren di Indonesia. Hidup pesantren. Yang otomatis di dalamnya ada ulama, ada kiai dan santri. Yang mengusir penjajah pun para ulama, para kiai dan santri. Setuju? Maka sepakat Republik Indonesia sampai detik ini menempatkan sebagian besar pahlawan Indonesia adalah ulama. Hidup ulama. Hidup kiai, hidup santri. Mata nusok nyawa ka ulama, nyawa ka kiai, nyawa ka santri, tara jabuga hidup lagi koprek-koprek gitu goblok. Rudet neuleuh kiai jeung serba salah kiai teh. Ngomong lalaunan teu kadenge tunuh ditarikan radikalisme.
si gede kawani jan kawajahan ku ente ulah wajah jika gitu ulah kawani kawas di Garut tuh ceket kulit lepis parolo kongkorong rantai pada torojol cai di Garut ayo wala jaketna hebat lepisna parolo make kongkorong rantai gaganten ke batu alis segede alaihim di dieu tah sugan teh jagoan di udang selang lumpat loba gaya kurang jajan buset ting mau balik badak dari gelas segede kutil jabat dan nyambung ay gelas di Inggris tingali ayeuna di Amerika mangkani simkuring mah ngaji nage tara make jam tangan sok diukur ku cai beak cai eureun ngaji moal lila eutik ieu Sin agung tingali aya aqua jang dengekeun maruk aing bunga dibere nu kieu nyeri hate aing neuleun lagi panitia kena bibir aing jebrag mun dibere sedotan pami kanggo ibu-ibu mah aya saena bo kami ibu gaduh putra hoyong alit lambaina gampil tinggal witan lahir dugi kadewasa pasian sedotan insyaallah geus kalau teh monyong ce kanu sok maronyong ka salaki teh bating sedotan mah dipake aing ieu we zakieu beak cai eureun ngaji meh tereh eureun minum heula tereh meh janji bakai ada ngaji setuju lah metere cek bapak-bapak tambahan deh konyok ku aing tambahan deh tak kira ada ngaji jeung domba Garut teh Pak betah neng ya Allah di pesantren mata kudu bangga jadi santri siap bangga jadi santri sing tarik itu santri karena imasinya mau diajak perang menewa perang jam hayu tembak jor mati au sialan malam gini baru dapat gopek siap bagus santri mah lainnya mau ditanya teh di mana jang di pesantren naon jang ya Al-Huda di Al-Huda jawabnya sing tegas di mana jang pesantren mana Al-Huda itu betul nggak di mana jang di pesantren mana Al-Huda ay mana ngaji di mana di madrasah di madrasah betul nggak calon-calon gede harus bangga jadi santri betul nggak punten Pak Syukuring masih nyian contoh ayah santri ditanya di mana jang di pesantren Pak nu hiji ditanya di mana jang kuliah Pak sia cenah nempelkeun dada hareupeun aing samaruk aing teh nyaho dunia akademi hari mana kuliah Pak eta teh anak ustad kade ceng sia teh bangga jadi santri bapak sia ustad bebel aipek teh kamari mah geus lami pernah deui Pak geus beres maneh kuliah atos na Kang sarjana mana S1 S2 cenah abdi teh buset manitere geus S2 geus gawe atos PNS teu acan ngahonor muhun sabaraha tahun sia ngahonor 8 tahun astagfirullahaladzim lihat teh satengah ngahonor 8 tahun bebeja teu ka aing hayang diangkat mah BKD provinsi BKD kabupaten jeukeut jeung kuring sia hayang diangkat bebeja ka aing isuk langsung diangkat gratis jeung aing mah teu kudu duit wah sapi we 5 Mang dunia gratis Pak punten Pak ujung-ujungnya ku abdi ditaros gaji sabaraha gaji maneh nah cenah Kang nyarioskeun gaji da aing lain ngahina penghasilan babal cen hayang nyaho bongan sia kana bergurakeun agama bapak sia teh ustad bapak sia teh ajengan bapak sia teh ti pesantren ai sia teh bangga jadi santri so da urang lain ngahina kuliahna bukan ngahina gelar titel jabatan kedudukan apalagi menghina penghasilan urang mah hayang nanya gaji maneh sabaraha mun cenah abdi ge bingung dijalani CF cenah ku ongkos teu dijalani da peryogi heuh sabaraha gaji maneh tak cenah gaji abdi teh 400.000 sabulan muhun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bantakeun ilmu hamulan dengekeun sawan bantakeun ilmu hamulan cek abdi teh dengekeun sia bapak
aing ge moal ngahina penghasilan kan bongan siangan nomor 2 kan agama gara-gara Anda tidak bangga menjadi santri kari-kari gaji siap 400.000 sebulan dengekeun teuing aing mah boro-boro 400.000 sebulan lamun ngaji di panggung 5 menit amplopna 400.000 hancur panggung ku aing judulna teh mau balik garuksak panggung aing kitu mah cenah teu ikhlas jangan bilang kagak ikhlas dong sok tahu banget ikhlas mana hate duit mana pesan araya bu subhanallah Gusti nu agung ieu yang paling membingungkan Pak namanya kita jangan rek pemanasan ya nanggeus panas teuing parunu teu tapi kurang sehat mana mana jam 11 tunu nu sehat mah sok bebari nunutan haroyong sehat sok barobo santri istri ayah santri istri awas nu teu ngajawab hese payung ayah santri istri bagus haroyong kanu kasep bagus untuk memperbaiki keturunan harayang yang kanu gelis ngaca atau ibu nali toibat buat toibat tulis toibin nu kasep ke nu gelis ke nu kasep nu butut ke nu butut adug-adugan hayang gablek pamajikan gelis ari urang teu kasep mah hese ngan santri masak aya we alasan teh tuh cenah be atuh da cenah kawin kanu teu gelis mah kumaha bodoh bisa dipapatahan miskin bisa usaha palebah teu gelis rek mana nyerpis Allahu Akbar. Ini yang paling membingungkan lagi Pak namanya ku abdi di Tawisan ibu-ibu bapak-bapak nu kapayun diduakeun sing baleunghar betul gak? Nah malah kadang-kadang manusia itu bersembunyi di balik alasan malah ngajawab kabeh pane cenah Pak Kiai teu beunghar di dunia ge asal di akhirat we sok aya nu kitu sing tarik sok aya nu kitu sakakara ngajieun nu jarudas meni hese ditanya kieu sok aya nu kitu tuh si itu udah ketihan 2 minggu deh diumumkan di masjid atur ngomong hantu deh si itu mah tinggal aja sugan apal pamajikan sanu itu tinggal aja cilet karunya ya Allah Gusti nageun kamu maneh kaboga pamajikan cilet nu kitu mah terehkeun aku corona juga sok bekerja kudu riweuh urusan corona ibu-ibu kan sok nganadomnya bu di madrasah sok nganadomnya bu ari damang Allah teu damang ge ngeluan atuh mana mah cicing wae deh turun ari damang Allah teu damang ge Allah ari hirup damang maut oge aya nu maut ku corona Allah betul damel Allah maneh mah jeung salah coba pangdeuketna jeung aing ge salah Allahu Akbar ngiriwa-riwa teuing urusan corona betul gak? Ya obat corona mah obat batin ayeuna hiji istighfar ka Allah loba dosa betul gak? Saha nu panggedena dosa nu panggedena dosa kan hiji perang tempuh heula gara nu mana aya bo nu panggedena dosa kan hiji ulah ditunjuk ku abdi bo hah asa nunggu ka mana gitu saha nu panggedena dosa mah salma nu teu rumasa boga dosa betul gak? Coba ayeuna bangsa Indonesia wabil khusus umat Islam mukiran bidunubi akui bahwa kita adalah orang yang gelimpangan dengan dosa betul gak? Li corona da memeh aya corona gatuh makam parinuh manaot jelema loba bener teh usia mah teu mungguhan ente leuwih ngora tibatan kuring bateuing maot mah ente ti heula
kuring panori atau kuring nuti panori ente teh heula bisa kitu riweuh teh so ari damang Allah teh damang ge ari hirup damang Allah maot oge mana itu miluana yang lagu naon itu yang lagu anak jalanan mana enggak aku tak punya harta melimpah dan mobil mewah ku tunggu nanti kau nanti apa tuh ini hana saing beberapa mana ada ay santri mah da maca kitab bisa aya nu geus bisa anggal baca kitab mah hese komo kamari majang di abdi aya santri nu di deuleuna teh kitab ai maca ka mana meuni we tepuna mah kitab kieu eta kenaon maneh ae nu jilmu tola'an cenah di saat baca wasifatu siyami fi rausia sawaun kana bijamari roti tapi kuring naon babal hartina sepat siam raosna sami jeung jamaroti tapi kuring teh aing ge becus kikituan mah babal cek abi teh dilawan waman hapuro fi unuki pagusiko bilaji papuriha sing sajalma nu hapuran dina punukna pagusiko bilaji gosok pulaja papuriha tuluy beulih dang atuh daerah rek nyaritakeun ilmu di santri mah komo ieu seueur para saehuna komo ieu nu geus darewasa geus taramat alfiah aja entos bagus tapi kuring lain sombong kuring mah baheula dididik ku pun bapak SD kelas 3 geus bisa ngebulak-balik alfiah ngan teu katala rungkul naon esena teh ngabulak-balik tak santri mah baju aralus baresih betul gak? Masa ada corona kanu baresih kieu Allah betul gak? Hidup santri malah aya tuh tinggali tim hadro baju aralus lunas acan bagus tuh nya keun bae salah kana Bang Emok we tuh det ngadengen lagi baingan loba bencana barang hakan tina haram duit haram di carokota geus kadede bu ini mainnya malah santria ya santria hidup santria hidup santri gitu kan antap atau ngomong teh pae batur ngomong cilik udah kita rek panjang umur buahnya apa pokoknya malah utang tarikna panjang na umur hayang panjang umur kade jang gua panjang teuing bisi batur geus eueuh urang sorangan keum bo teh ka dia bu ku abdi ditawisan ibu-ibu bapak-bapak nu kapayun hiji didoakeun sing baleunghar malah bersembunyi di balik alasan kana cenah teu beunghar di dunia ge asa di akhirat sok aya nu kitu kita jawab bohong bu terus terang jujur tanya ibu-ibu haroyong dicanak beunghar ku caroge bu indah boro-boro beunghar hayang lagi hanteu tuh dah haroyong dicanak beunghar ku caroge tidak akan kaharep salakina atuh lain ngejedog di tukang tuh tinggal di dina tembok di dieu ngarempe narungguan motor can lunas subhanallah majar pendek kone cenah teu beunghar di dunia geus diharap bohong beunghar mah kedah dua kedah sabaraha sing tarik kedah sabaraha tarik beunghar mah kudu dua torojol kopi jeung susu menyanjang jeung surutu kagok aing dianggap dukun teh bener paruk atoh ngopi wae beser ti sasadege susu embung mung arek baheula ge sobat kuring 26 tahun ganteng 26 tahun ngadadak maot tah kawin ka nini nyot susu kana luarsa nggak tahan kalau susu lepet coba ini gang susu geus siga turun pesak
Dikutangan seperti nama ulin di hati tentu gara-gara susu ya komo kamari mayan ini make kutang rek ngancing dan kutang malaweng ieu bolong kutang nu dicokot lain kancing pentil susu dikira dasar ini goblok tak aing teh hayang mong kopi ya keren teh pantes make jaket Honda gitu kade ke mana geus jadi kiai mimpin tahlil make jaket Honda khutbah Jumaah Yamaha libasukum tukrimukum qabla julusikum pakaianmu akan membawa kehormatanmu setuju gak? Otak santri barasi tak gitu alus baju harebat ya lu pakai tuh beli alasan jena basur ke disese siapa batur mengaji hujanan Allahu Akbar ya benghar mak kedah dua benghar dunia benghar akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina ya Allah berikan hasanah untuk kami di dunia ini dan pula hasanah untuk kami di akhirat nanti di dunia hoyong hasanah di akhirat hoyong hasanah di dunia hoyong saya di akhirat hoyong saya betul gak? Sedangkan dalam ilmu tafsir ada 7 yang termasuk hasanah di dunia kebaikan dunia itu 7 al-afiyatu, al-mar'atu salihatu, auladul abrar, al-mahabbatu bainan nas, al-ilmu nafi, al-rizqul wasi, majlisu dikri. Nomor kagenep yang dinamakan hasanah di dunia al-rizqul wasi jembariki alias benghar berarti berarti kudu dunya akhir hari berarti kudu dunya akhirat aneh diajak benghar hese didoakan juga terpercaya karena doa ayeuna pobatur benghar digogoreng cenah si eta mah benghar ge munyung sok aya nu kitu Bu wabi mah dijawab atuh kan bae munyung-munyung ge benghar daripada ceng sia beun kesek teh benghar komo ibu-ibu teh diajak benghar hese didoakan juga terpercaya karena doa ayeuna potatangga make emas gede sok diomongkeun Pak emas mana dipapake mana hayang kadele batur sok aya nu kitu Bu wabi mah dijawab matak meuli ge hayang kadele palebah nu teu gablek naon deuleuh tak abi mah kapun bojomi kagok diomongkeun ku tatangga kagok digogoreng mending pamer sakalian mana cekeng cincin 3 gram teh pake tah pun bojo mah gablek 3 gram kikiane ka tatangga malah kamari mentantang hayang-hayang ting baboro-boro ting pangulikeun tak wae kokorong koneng isuk 15 kilo mah aroyong ecek kokorong koneng cek alim ari kokorong warnana kumaha koneng ih nu belas perlu mahal nu koneng heula haroyong koneng ecek tuh ari koneng hoyong coba ari koneng hoyong ari kokorong koneng mu ai salah pilih jangan hirup mah pilihan jangan salah pilih betul gak? Honda yang iklan harapan aing kebaikan dunia ayat 7 al-afiyatu hiji hirup cager mudah-mudahan teu damang sing daramang amin ya rabbal yang sadaya sareng sadaya umat Islam dipaparin kesehatan amin ya rabbal alhamdulillahilladzi ja'alani shahihan wa lam taj'alni maridho terima kasih ya Allah kau jadikan kami orang sehat tidak kau jadikan kami orang sakit alhamdulillah ngeunah jangkur sehat mah tingali ciherang ge enak diminum jang dibere terima-terimakeun solok tah kitu pan jiga budak kurang nyusu aing sing inget ka batur ya bisikeun aku penyakit corona ya hayang apa nu boga penyakit corona isuk poe Jumaah tempo bapak-bapak di Masjid Jami Kerjumahan lamun aya kotak maju teh molor sia eta kotak ngaliwat cengkat koretna kabina-bina corona ya dari apa hiji hirup cager laras Bu
Nomor kedua kebaikan dunia itu almar'atus sholihah, boga pamajikan sholihah. Harayong sing tarik harayong hese jangan ngurus pamajikan hehe hese mana hidup obat hese. Omo hayang kanu geulis mah jujur kuring mah baheula ke di pasantren hayang kanu geulis belaan puasa sataun puasa beres nu geulis ku batur. Aduh nyeun surat bebeakan aing kabogoh loba nu bogoheun eueuh ngaca geurah. Daru masak tapi untung menang nu leuwih geulis kapaksa jiga nama oplosan we ieu mah jang ente kudu dioplos jang sebab lamun salaki goreng patut pamajikan goreng patut teh kumaha nasib anak bapak hidung anak coklat. Ibu ada apa istri nu salihah hese cirina istri salihah yang terang mah hayang gento hayang terang ida amartaha atau atka wa ida nadortaha sarratka wa ida aksamtaha abarotka. Istri solihah maiji ida amartaha atau atka, apabila diperintah suami tak pernah membangkang perintah suami. Cek salaking mulon-mulon, cek salaking ngetan-ngetan, cek salaking galer-galer, cek salaking idul-idul, cek salaking cicing, cek salaking idit, tak pernah membangkang perintah suami. Ayah di dia nusa kalawan kasalaki. Ayat saya kemana uyuhan salakina daek nuluik letak jang ngabejaan orang memajikan behese minu opan hiji gehese matak bucek atau sombong sama bapak-bapak yang gablok pamajikan 2 kilo opat terus buku hiji gehese loros bu ibu nunggu hese ku nanti tinggal bapak kepala pada bargang terlalu banyak korban. Kedua istri salihah wa ida nador tahasarotka, apabila dilihat dipandang diperhatikan suami semakin menarik dan menawan hati. Hebat ya mengharapkan salaki Allah reka desa gaya nulek korsel menor hari ngaharapan salaki androk pahili jemlak mangkok molor make daster masak make daster mata pantes virus corona na kasalaki kena makading kudu jaga jarak kayak nama salaki rek ngadeukeutan kang 1,5 meter kumaha nepina Allahu Akbar. Katilu istri salihah wa ida aksamtaha abarotka, sok narimakeun pamere salaki. Cek salaki teh mama ye duit sabaraha bapak 20 juta. Pamajikan solihah mah dibere duit 20 juta teu protes. Cek salaki teh mama wayananya sing mahi saminggueun da mahi. Kuing hayang boga kitu pamajikan. Nu sok narimakeun pamere salaki eta diatur we 20 juta saminggueun. Meuli seblak 2 karung. Coba. Ibu kinten-kinten ibu pami di pasar atas ku carage 20 juta bu saminggueun cekap mah. Nu teu ngajawab moal boga saumur-umur. Cekap mah bu. Eta arek ngaji teh moal. Teu semangat mah turun kuring mah terus terang. Bu, lamun 20 juta saminggueun cekap mah. Nah, inilah ahli surga. Tuh jangan tinggal jajar ahli surga. Nu sok narimakeun pamere salaki. Geus saminggu teh cek salaki teh mama hampurannya minggu kamari mah 20 juta saminggueun ayeuna mah ukur hasil lagi 20.000. Wayahna mah sing mah satauneun. Pamajikan solihah mah mahi 20 juta sampai 20.000 saminggu. Meuli kalender di Januari sampai Desember salaki hayangin kopi sorehkeun Januari. Dulu kocek kana gelas dikeun ka salaki. Mama geuning pahit cenah kopi teh kopi Januari goblok. Mana ada 20.000 setahun atuh. Ya rek dia. Oh.
punten nu katilu yang dinamakan kebaikan dunia yang ketiga auladul abror, boga anak nu saleh. Mudah-mudahan dia jadi anak-anak yang soleh, amin ya rabbal. Hebat saya datang deui geruling lain eta nuhun mawa cai kasep saeutik tingali panas begini buligir beki penting mal dibikin ka maneh ini can minum teh serangan bae baikan ha tak kade tingali hasanah fi dunya auladul abror, betul lah boga anak nu soleh. Kade amin amin ai masanten mantau wae. Penyakit masanten maloba jang ngan budug lain penyakit, budug mah variasi. Penyakit masanten mas seueur mantau bahasa Inggris tak ente tanu loba balik ke berita bebeja eta kamana jang bade wangsul aya naon sate atuh pun aki diperkosa pokona manu loba balik gagal cici hidup santri kita tolong balik wae cekek masuk loba balik mu geus santri awewe sarwana di kamana neng bade wangsul aya naon eta bade hajat 7 sasi cenah pun ini hamil deui. Mata kudu bangga jadi santri, betul gak? Kade ulah teu bangga jadi santri naon deui atuh betah. Mata hasanah fi dunya ya katilu auladul abror. Nomor kaopat pedan yang dinamakan kebaikan dunia itu al mahabbatu bainan nas. Hidup tak pernah punya musuh walaupun kita dimusuhi, betul gak? Ulah memusuhan bila perlu partai mata pemusuhan, tinggalkan partai. Politik praktis mata jadi musuh, tinggalkan. Setuju gak? Ieu mah jabatan teu kabagean duit nu mere jeung tatangga teu akur ustad jeung ustad silih goregeun gara-gara politik. Seperti itu karena Islam itu sendiri tidak bisa pisah dari politik, betul gak? Tapi lain politik nu kitu. Calon-calon kiai kuring mah da rumah di kampung yang teu pati ngarti kada politik nu kitu teh. Taya mah wajah kampung asli. Katingal itu ketiawana man tileuweung yang nyebut itu DKI ngahina teh langkilan caang nepi ka teka deuleu nasib ada tah mengatulikeun ulah aja teh kadanya beureun ngaji kitab hese teh jeung mengadongeng-ngadongeng eta santri dititah maca obat wae ge maca obat dina obatnya ya tulisan huruf nate huruf Arab ngan bahasa Sunda cek abi kata dibaca ku sati diulak ilik kieu tah bah bilahi Quraisyin astaka biasakin dai nyiksajin sia mah aing lieur kala ka nyiksajin atuh dia baca ku aing dibaca teh ku abi boh bilih karaos mastaka geus teu kudu diisukeun deui nginum miksadin lain miksajin. Ngomong kamari mah Kang abi mah pernah umroh jeung santri ini mah pengalaman Pak umroh jeung santri ari ti hotel ka masjid ti masjid ka hotel teh ngaliwatan toko-toko tuangeun eta santri deket toko tuangeun kieu we laksangke aya abi ti tukangeunana cari teh kenal maneh bisa tinggal seratan meni sarae hotna aduh baca teh ku sia dibaca ku santri alif yasin karim lain alif yasin karim goblok es krim astagfirullahaladzim. Maka bodoh adalah sumber malapetaka. Maka penting di pesantren tong loba balik. Setuju gak? Siap. Udah mulai terjawab berbalik. Subhanallah betah jadi santri teh betul gak? Merukankeun digaji unggal bulan
Kalau ada duit dahar kemana syariah kalau kali pakai jajan santri teh balager ya nama bala malauk ajengan di ala ya keren aja nak mana budak negara cekek pun deket emut kapungkur pun bapak dengan pun bapak mah tara gurah geura aya samping musep makanya musepna di lantai tilu musepna teh teu tolong geus menang tadi pulut kaluhur pun bapak datang ngambek ningali lauk emas naik kana temok cek pun bapak teh horikun lil adat inilah min ajaibil ardi aya lauk emas bisa naik kana temok ditepok kaluhur asupna kakobong banget kakobong tilu si Sudin Allahu Akbar. Dan kebaikan dunia nomor 4 al-mahabbatu bainan nas, hidup akur jeung batur kade jangan punya musuh walaupun kita dimusuhi. Paham kira-kira? Ini calon-calon kiai harus ngerti ya, jangan dimusuhan bara-bara orang ecek-ecek tiga kieu kamu kan kieu patut mengejebak di kampung rupa goreng patut ilmu saya Nabi dan Rasul aja dimusuhi, betul gak? Wonten nih para ustaz, para kiai, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Setiap nabi dan rasul punya musuh, dimusuhi, betul gak? Oleh istri sendiri, oleh anak sendiri, oleh paman sendiri, oleh keluarga sendiri. Apalagi para ulama, para kiai zaman ayeuna. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Setiap siapapun yang membawa agama, jadi ulama, jadi kiai, jadi ustaz, jadi ajengan atau apapun namanya, loba mengewal. Tapi ingat, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Yang akan hancur bukan ulama yang membenci, bukan kiai, bukan ustaz, melainkan mereka sendiri yang membenci. Maka orang muhadirin nawawi jadi saksi dan masuk nyewa ke ulama, nyewa ke kiai, nyewa ke santri, nyewa ke ajengan, para jamuka hirup lagi. Oh, si kempes huluna, si modal kawat sih, sekalian yang ditutup gitu. Araya bu, roda tukopaya kesalahan saeutik kiai. Jangan punya musuh lah punten. Kadang-kadang pasya partai gitu parat 5 tahun tete ciri baudan lagi bau lama jam partai tetilu wima kertilu ge taramiluan komoyen loba bau lama P3 Hejo Golkar PDI dilancare kena partai eta abdi rek ngaji make sorban Hejo da melete pasti goblok Golkar. Wih, sudah kiai menipang pertiganan, atau orang mereka ngaji. Penting kedua ganti ku sorban koneng. Coba pertiga manya cina kiai Golkar. Seabdi maneh no bodoh. Ngan beda na Golkar jeung pertiga yang ujung-ujungnya Pancasila, betul lah. Penting katilu abdi make sorban beureum. Tiumpun bojo nugus barolong teh. Nini ngomen, buset kata kiai PDI. Tungtung nateriwe Hejo salah koneng berem sing tarik Hejo koneng berem serba tungtung na penting kaopat jaman heuleuy sorban dipake kabeh pan ngaromong tira cenah kiai gelo mata kudu kuat mental betul lah. Ngantor seklawanan ta contoh yang baik wing teh sombong kuring mah taralawanan hirupna cadu aya kudu sieun ku jelema mah terus terang we si kuring mah konsep hirupna ge kieu cadu aya kudu sieun ku jelema mah modal ngan sakali jeung modal can utuh kamari jadi Garut hei jawara bora-bora sia sorangan jajarkeun jawara hareupeun aing bala hirup jeung aing bala pae ngaramun sia pae teu heula awas ulah ngajak aing dimana kena ngajajah beun atuh daripada kudu marengan nantang sok lawanan, setuju gak? Kuring kamari pernah dipitnah buta tangga pebiakan wajar pun cen ajengan kasih kuring kena lawan padahal leteng, aing teh masanya leteng ah mana masa guru saya ilmu baru pada kasih gitu
diserikan segala. Aduh, hidup santri bangga jadi santri bagus. Mentak si Purima Bunten Kang Ajengan dapun biang teh putrana teh bung tilu Tate Haji neterangeun mah Tate Haji sok alayadan abdi ka ditu sing sehat sing panjang yuswa. Tah Haji mah pun biang putrana tilu jang cikal hiji bungsu hiji di tengah we salapan. Nggak usah bingung jumlahnya 11. Abi nu kalima pun lanceuk 4 pun adi genep sarjana unggul profesor 2 abi asiti SN. Pun adi nu bungsu doktor juragan dosen cek si Buling teh hai juragan doktor juragan dosen sabaraha gaji maneh isin cenah Kang nyarioskeun gaji lain isin babal bisi siang nomor 2 keun agama sia teh hayang mobil bebeja ka aing hayang ka Mekah aing nu nguruskeun sia sok sabaraha gaji maneh ditulis tah cenah Kang sakieu gaji abdi teh teh doktor nah cenah sakieu gaji abdi teh cabe teh ditunjuk maneh hayang boga duit sakitu sabulan dilateuing aing mah sakali ngaji leuruh kitu teuing ti dieu mah nah panitia mulai tiris ya. Aduh, intinya mah supaya bangga jadi santri, betul nggak? Tuh, siap bangga jadi santri? Siap tuntas di pesantren? Itu sok pipinahan di pesantren sok begung. Cici, gimana Jang? Pesantren? Itu hebat, bener tuh. Bisa-bisa bahasa Arab tuh. Bidaram tam motori fil kubani fakat debituban. Di mana-mana pakai motor di kebon, kada dituban. Mana bengong maruk aing bener atulah santri keur maca kitab aya lagi sepat sepit seput sifat ampun sok pesantren itu lembaga tertua di Indonesia betul gak? Jauh-jauh hari sebelum akademi jauh-jauh hari sebelum polisi sebelum TNI yang berdiri tahun 1945 sedangkan pesantren punten ratusan tahun sebelum itu betul gak? Itu pesantren itu petak nu ngewa ke pesantren Marengkot sebelum deui araya Bu teraskeun ulah kedap deui Bu tenang caina tereh bea ini kan cici ade mentonyok we mana tentang gugun gitu subhanallah betah yang kasih pinter ketinggalan gitu kopian lagi dia munara gitu oke tak seburing mah paling resep lamun ngaji jeung santri ada ya nah kebaikan dunia itu al mahabbatu bainan nas hirup akur jeung batur jangan punya musuh walaupun kita dimusuhi setuju? Oh kopian ge rupa-rupa aya nu abu aya nu beureum kopiah namanya naon warna eta sabingan kieu ente mah tina hideung geus ini kana abu can nepi alus hai Jang bagus ya perwakilan dari PDI 2 oh aya belah dieu ge subhanallah betah baheula mah Jang ngaji teh lain kieu baheula lain kunion baheula ku cempor apa cempor tuh oh teu apa geus ibu-ibu terang cempor kok nu mata hideung irung teh geuning Bu tatang nabi hideung teh naon atuh loba kapuput cempor tapi sok dipake ngaheureuyan aki-aki aya aki-aki berjamaah jeung pun bapak jadi imam aki-aki di tukang saruna carang teu make kolor ku abdi teh cempor tuna we tukangeunana pan ngalangkang di paimaran bobogoan teh dina bilik teh abdi teh ka babaturan abdi mah tukang heureuy cek kana dieu euy tetep bocah kuda di kebon euy eta pun bapak ngamak ai siang jadi naon jadi kiai Pak tapi nah hate da wani kungsi aya aki-aki si Abah Haji kuring mah terus terang tapi kaina sok asa dosa di Fatihahan tiap inget lain bohong si aki kan pamit labuhan mah Pak sanes ku keramik zaman pun bapak mah masih geus gede kieu tuh Pak ieu teh ku ieu ku papan geus marolong teh si aki-aki keur sujud teu dikolor katepung ngarantung abdi teh lumpat teh ka kolong bawa cempor disudut ti handap punung teh si aki 3 minggu teu berjamaah
maka nepi ka ayeuna sok asa dosa ya Allah hapunten dosana si Aki Haji nu pernah diduruk kanyutna ku abdi. Aduh, kita kudu bangga jadi santri. Kalimat santri ini yang kelima yang dinamakan kebaikan dunia itu al ilmun nafi, punya ilmu yang bermanfaat. Tidak usah pintar, nu penting manfaat. Setuju gak? Tuh, loba nu pintar bermanfaat pesantren lila, tapi jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun kagak dipakai. Nauzubillah, amin. Tepati loba, tepati ngarti jurumiah sapotong sorot, tepati apal artiah apalagi, tapi manfaat kabatur nepi ku diri dipakai. Alhamdulillah. Maka abdi mau pamit kasati, saya tidak menuntut anda untuk pintar, tapi saya memaksa untuk anda bermanfaat. Alhamdulillah. Arayong manfaat. Lamun manfaat ilmu teh coy, sapaket jeung jembar rezeki. Sabab nu kalima al ilmu nafi nomor kagenep punten ar-rizqul wasi jembar rezeki. Setiap siapapun orang yang ilmunya manfaat pasti bakal jembar rezeki. Alhamdulillah. Tanpa dolar, tanpa titel, tanpa jabatan, asal boga ilmu manfaat pasti jembar rezeki. Harajon ilmu manfaat. Matak sing narurut ka guru sekali-kali ngamplopan masuk tara. Astagfirullahaladzim, ilmu asok ngamplopan ka guru tara cik lagi orang cirian budak teu setara barang beda teu mana kira. Abdi malamun hayang boga duit 30 juta sapoe bisa. Santri kita balik 300 orang. Awas euy balik euy. Tapi sia datang kudu ngamplopan kaing 100.000 ewa. Matak santri di abdi malah butos balik teh ngalut marane amplop. Karosong saware. Bekat ku hayang mere amplop ka guru, nu kosongnya diantarkeun. Tapi dah pinter nu kosongnya maka tulisan maaf Anda belum beruntung. Pasti balikan dia coba lagi. Siapa tersopan guru sorangan ya ngapun dia. Ya kepingkeun hayang manfaat ilmu tepan syaratna tilu takdimul ilmi. Ulah sok nganggap sepele kana ilmu, takdimul masyayikh. Takdim ka guru lain ngamplopan. Takdim ka guru itu mah bagian kecil dari takdimul masyayikh. Ari takdimul masyayikh mah siap hirup di bawah komando guru. Cek guru cicing cicing, cek guru balik balik, cek guru kawin galak maupun dititah. Arayong kawin? Ya. Asa mikir mana budak kene kieu. Subhanallah, ya budak tinggal nyari kumaha mana gabut pemajikan segede kieu. Dicekek ku pemajikan ge mau bisa ngelawan mana. Allahu Akbar. Aduh Gusti. Nomor ke-7 yang dinamakan hasanah fid dunya majlisu dzikri babarengan jeung jalma nu sok mawa eling ka Allah. Lantas habman lam yanhadu ka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, tong sok babarengan jeung jalma nu tara mawa eling ka Allah. Naon sababna nu sok hancur hirupna? Ayat 2. Pengen tahu? Hoyong terang? Mau berarti tanya mau pengen tahu mana? Betak ibu tosok Indonesiaan geura di kampung ya wak. Cukup loba tamu ka budak anak-anak bakal bahasa Indonesia. Sini sini. Cek budak teh embung. Ya ka sembung ngadahar bedog. Teh nyambung dia bedog. Orang Cikuya datang ke Jakarta ditanya kapan kamu datang, kemarin serutnya. Kenapa kamu lama-lama pulang kampung? Malu kayak saya sudah dari Kiona. Begitu juga uyuhan. Fragmentas lagi nanti lah, jangan dulu maka sangat mempaurkan sekali. Begitu juga uyuhan. Aduh, Ustin, aduh. Araya bo, ulah sok babarengan jeung jalma nu tara mawa eling ka Allah, sabab nu sok hancur hirupna, termasuk yang akan kena dengan penyakit. Hiji jalma nu tara eling ka Allah, dua nu sok hirup-hirupna nutur-nutur hawa nafsu. Nauzubillahi min. Wala tuti man aqalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Maka punten bin maaf bin punten
dalam kondisi seperti ini gak ada lagi kecuali orang sing eling ka Allah, betul gak? Istighfar ka Allah, tawakal ka Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang berserah diri kepada Allah 100%, maka Allah lah yang akan menanggung jawab kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Tarik Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Bu goreng teh malami ngan cai datang sawadah deui ya kudu nepi ka beak cai aja nya cai wungkul pancan berek kejo cai teh jeung keso jeung sengkol diukna sesodog aralus mah rodai santrinya aduh sin wakoh ayat jalma maca kitab qarrama ya qarrakis kudaku lari kencang. Siap. Tinggal lihat itu vokalis hebat. Bagus, seragam halus, suara butut ngepercuma. Allah. Ya bu ya. Simkuri ngemutan ti enjing kene Pak ngaji geus ka 3 kalina. Itu speakerna jelas apa keur Bu? Jelas ya Bu? Ya nguni eungap ge beberege ge. Subhanallah. Betul ya, hiji dalam kondisi wabah seperti ini sing seueur istighfar ka Allah. Karena penyebabnya adalah dosa lahir atau batin. 2 tawakal ka Allah. Katilu berusaha untuk imtithalu awamirillah. Kaopat berusaha sekuat tenaga untuk ijtinabun nawahillah, berusaha untuk menjauhi segala bentuk yang dilarang oleh Allah. Betul gak? Al-istighfar ayeuna mah eta masker yang paling hebat. Ieu mah di maskeran ayeuna di Ciamis melaku rame kabeh make masker. Rame make masker. Urang mah usah. Tapi ketan aturan pemerintah juga harus diikuti, betul nggak? Simbar resi, ulah baju tikolot dialungkeun, kena geus boga baju alus. Dipanyakeun, aturan pemerintah juga ikuti. Cuci tangan, berperilaku bersih, siap nggak? Nu paling utama maloba istighfar ke Allah. Bu, kayak kali itu waktosna taruno cek ngotono badai mulih mangga bebas Bu, upami kapayun abi masuk rada dipaksa Bu, upami mulih mah bebas bujang-bujang wis sajami 2 jami wis sadayana atuh jak digrek balik nih di malamun mulih sadayana atuh tinggal nuturkeun naon hesena kira ku ngobrol di kursi kosong siap kene. Nah, mabar kadua Rojab teh bulan barokah, mudah-mudahan orang sadaya kabagian barokah Rojab Ibu, amin ya
bisa tengenahan Ari Rajab teh bulan barokah, mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah Rajab Bapak, amin ya. Ya lalaki gen cileuk gitu. Terus melalui 2 minggu deui Ari Rajab teh bulan barokah, mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah Rajab. Amin ya. Harare saya ngomong kieu. Amin. Bari teh udang deui. Jika nama hayang lagu sisiniran dengan cuklek lawang cuklek lamping jauh kasintung eta liat dengan jauh ka karunya itu yatim piatu. Mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah Rajab Ibu, amin ya. Sabaning jeung santri euy pokokna menurut nurutan pamajikanna goreng patut. Mudah-mudahan urang sadaya kabagean barokah Rajab yang santri, amin ya. Sama nih kena malaikat ya kursi dah balik kerja kan. Jadi cuma tengah ngomong-ngomong nih. Satu miluan centin, ngaruhnya ketinggali. Ayat centin, capong ayat. Cedah, codah, ayah, eta asli ngaran kampung ya. Mata hirup pemain di kampung dari balik kota. So di kota 15 kemeli, digabung nganyuk. Mending nganyuk daripada meli. Logikanya gini, meli mah kudu boga duit, boga duit beas, kali nganyuk mah bisa boga beas, aja duit can aya. Kan ya bayar mah kumangke. Betul enggak? Asal ngaranyuk tah. Bagus. Hutang adalah variasi hidup. Hidup tak berhutang, laksana lagi tak berbintang. Anu surat tukang nganyuk. Ayang boga mobil nganyuk, kulkas imah nganyuk, motor oge nganyuk, mesin cuci nganyuk, mobil ge nganyuk. Sarua aing jeung mesin cuci. Mudah-mudahan orang sadaya kabagian barokah Rajab Ibu, amin ya robbal. Ari barokah maziadatul khairi, tambi-tambi kasayan barokah namina, makin lama hidup makin bertambah kebaikan, itulah barokah ujang alhamdulillah. Ari barokah mas santi nu tukang balik wae sabada Rajaban mah jadi jarang karena balikna santi nu tara ngapalkeun, sabada pengajian mah jadi jarajin ngapalkeun, anak itu huruf barokah alhamdulillah. Ibu-ibu bapak-bapak nu tara tahajud sabada pengajian mah jadi rajin tahajudna subhanallah. Asok ibu-ibu bapak-bapak tahajud tara. Oh percanten aya kanu sarepu mah maneh nu tara mah. Nugas sarepu bagus bariasa garugah jam 2 jam 3 wengi kajaraban para panggeus papang sare deui. Tahajudna leungit deui. Pamajikan nu tukang nyungcung, nu tukang monyong, nu tukang baeud ka salaki sabada pangajian mah jadi cager tina buat baeudna alhamdulillah. Salaki nu gede amek ka pamajikan main tunjuk main titah napakah kurang imacan anggeus loba kahayang nu teu laksana sabada pangajian mah jadi cager tina goreng adatna barokahna mina alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasilna hasidana. Kompak Allahumma barik lana fi Rajab
wa ballighna ramadana wa hasilna qasidana ya Allah Rabbal alamin berkahi kita semua berkahi di bulan Rajab berkahi di bulan Sya'ban semoga kita semua sampai di bulan Ramadan bulan suci kita semua ridhoi Allah Ta'ala. Apa? Tarik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana wa ballighna Ramadana wa hasilna qasidana. Tarik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in wa alihi wa tabi'ina ajma'in salatullah salamullah ala taha Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlin badriya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlin badriya Allah. Ibu-ibu loba nurutan tingali yang lagu naon itu yang lagu cincang keling apa tuh cincang keling bu? Sok sok bareng cincang keling manuk cingklem macenatan pasca kolon papa satarna suci kan belum tapi dah karunya ini tunuh ketinggali kita tadi di tempat-tempat yang lu ketinggali ungklek kedai ngeluk doi tondo doi sare doi betul si tarik main disalamatkan ku Allah tina marabari ilahisan lebih minal afat tewan nikmat ilahisan minal afat tewan nikmat wa min hamil bi ahlin badriya Allah wa min hamil ma bi ahlin badriya. Semangat santri mah betul nggak? Tadi tidak kalau ke santri apa lagu santri?
Oh, kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat, loba anu teu bisa batur maca iya cicing, loba anu batur ngomong iya ngajedog, sholatullah ala toha rasulillah, sholatullah ala yasin dak saden hulai di tukang tinggal beri tutupan corona sih. Wah, juga anak kona. Ampun, kita betah jeung santri mah sholawat bisa, betul nggak? Ya, nuta mata sholawat buat nyahon jimat benghar. Ibu-ibu hoyong perang jimat benghar bu. Jimat benghar mah ya, hiji baca sholawat, baca, sing tarik baca. Jimat benghar. Nomor kedua, sholat berjamaah, sholat lakas di abdi, bener kan? Di kampung abdi mah jelema kasurupan jam 2 saat sholat duhur, makanya deket pesantren, ari budakna mah pesantren di abdi mah jelema bedegong deket-deket tinggal dipanggil kan, kadi ay pengen hidup sia balangsak goblok, sia mah tara berjamaah ceng sia teh pamajikan sia geuring rek ngajurung nge mobil aing boro-boro mayar bensin ge ti aing, anak sia berantakan dapat urusan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, aing babak belur nguruskeun anak sia mah cepeng jam 2 di sawah kene, jam 2 di kebun kene, tuh deuleuh di Cikuya mah setengah 3 kalau kabeh parah ding. Maka hayang benar mah baca sholawat, 2 sholat berjamaah, hebat. Mencek orang Jawa mah bongkang komat wong salat berjamaah, ganjarane piro-piro likur darjah, widadari mesem-mesem bisa warge cawisane wong kang salat berjamaah. Apa tuh? Kita bisa bahasa Jawa tuh? Bodoh. Tinggal di Jawa Tengah jadi Jawa Timur budak 5 tahun lancar bahasa Jawa. Emang tempatnya. Pami kiai di dia mah paham pisan kana bahasa Jawa da kada kantor di Jawanya. Kata orang Jawa dagang obat ditanya, "Mas, iki Mas, piro obatnya Mas?" "Ini obat telu." Buset, tilu mah digede kumaha kana isuk sece siang sece pati jengker sore. Cek Indonesia nya kah jengker ka aing goblok. iPad teh bisa nyebut, mencek lama isuk hiji barang ini pati jengker sore. Ditanya anaknya pabelit, "Mas, piro anaknya Mas?" "Sabari anak kuring roai cenah." "Roai baba sunah malin roai." "Di mana anak mana?" "Siji ngangkatan darat, siji ngangkatan laut, siji belang-belang sasak." Rajin amat ya belang-belang sasak. Arifek teh bisa nyebut amun ate sok jadi nga. Kadang-kadang bodoh mah kitu an teh jadi ngam-ngam ta. Metak lain ngangkatan darat muncul urang hiji angkatan darat, nomor kaji angkatan laut, nu katilu mah balangsak, lain belang-belang sasak goblok sia. Matak man pahimalogot kaumin amin amin fitnatihim. Kudu bisa bahasa Arab tuh kan? Tidak bisa bahasa Arab mah kuring ka Mekah hampir katipu. Aya polisi kieu we jangka di babu salam baheula. Wah, pinu rek kamu salam. Oripek dengan goroan kesukuring dia pengalaman ke Mekah 2004 ya. Bukan 2004, 98 Pak. Tahun 88 di moneter waktu cerita. Indonesia kering miskin, nauzubillah kalau kita kembali moneter kembali, nauzubillah amin. Mudah-mudahan kita ekonomi bangsa kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kata polisi ngagoran, "Haji, ta'alna tahaddasina Indonesia Malaysia." "Oh, ana dari Indonesia, saya dari Indonesia." Arifek kata polisi duka heureuy duka bener ngahina Indonesia miskin cenah. Bari kieu tak. Goblok saya nyebut miskin ka aing. Mun di Garut digalih sia ku aing tah cenah.
cari kamlak dasar kukurin hari-hari itu ngerti ada nyari karena kusuna dan ku abis terikirkan hai Muhammad la tatakir enta minas Saudi wa ana minal Indonesia kullu muslim fil Indonesia yuhibbuna Saudi walakin Saudi kalalik haram Muhammad al-hujjat minal Indonesia aksar hina dalil alal Indonesia goni itu udah itu tengartiannya nah polisi itu mengartian dia pikirkan siapa tang nyebut miskin goblok cek jamaah haji ti Indonesia teh panglobana ciri Indonesia teh beunghar lamun miskin mah aing mah ka dieu goblok sia nu miskin macan kalmur aing tak sok galeng-galeng santri kudu aya kabisa betul enggak ari geus kitu teh ngomong deui wae teh si polisi Indonesia coba diseri nah ciri sia sadul hina DKI Indonesia bari kieu taruh kadua kali mah asal mah teu kaharti iPad teh Indonesia macam demes penek teu ngalawan aing da rumasa mata kudu bangga jadi santri betul enggak oh santri gede kawani yang penyebab kehancuran Islam naon cobain hiji Islam kawani dua agama jadi nomor dua anak ustaz sudah tidak bangga lagi menjadi santri betul gak? Di Garut kan ngomong kiat udah cenah Pak Kiai pun anak pesantren mereka jadi naon kadituna astagfirullahaladzim ibu jadi naon kadituna nyanger jadi jelemanya naik nanti jadi bayawak atau dah cenah pun anak pesantren mereka mana nyatu sisi kanal sia ngomong tuh pakai iman juga tuh baru pakai rani bukti mana nyatu jawab atuh coy nyatu mah tina piring dicokot kokon am kana cungur nyatu ngarana beres ya teh Mahmud komun sentimen menyebutkeun nah mau jadi kiai metak sangsara di mana kiai sangsara betul tuh kiai salira garanteng baresi imah aralus ka Mekah deket mobil baroga pamajikan lagi awewe kiai lah ente bisa kawin kame hayang apa lu kawin kame loba di Ciamis di Garut ketiali lu kawin kame pamajikan di tiung mung hulu kadele make kaos ponok kokot kadele make kolor ponok cokor kadele naon bedana jeung me badot pamajikan kiai mah baruni betul lah hidup kiai hidup isi kiai malah lu komplain Pak Kiai pamajikan kiai gitu buni can puguh bener sesungguhnya emang cacak-cacak pamajikan aing nu buni can puguh bener kok pamajikan sia nu buni niu gitu tuh sia amit-amit kebelet pamajikan ke anak puyuh subhan karolis pamajikan kiai butut teh geus kolot neng sadri neng sadri araya sadri ayo nagara lisat teh ngarora engke bekas atos-atos itu tinggal gara rendek jarengsol ibu punten bade teu maros bu ibu nyaraan teh ka Saroge bu sing tarik atuh nyaraan ka Saroge bu mending nyaah maaf payu deui geus kitu dipaksa-paksa ge apalagi wanita mah mudah berubah betul gak? Awewe mah mudah berubah jangan gelis mata tau hayang tinggal gelis gitu kok manehna teu kasep mah ya awewe mah gelis 15 tahun 20 tahun sampai 25 tahun bakatku gelis jika bahas sepak diparebutkeun ku 22 jelema sanajan geus 30 tahun mah menurun jika bal poli leuheung diparebutkeun ku 12 urang geus 40 tahun masih saladar si saladar geus 40 tahun mah jika bal pingpong diparebutkeun ku duaan bari leutik komo geus 50 tahun tuh kosi ece itu mun dipenggar tuh 50 tahun kaluhur gitu jika bal golot dipendam dan tak dicari habok satarikna kaleuweung ji kawaluman sok teu balik deui syukurlah nu kitu bawa di dunia maka tidak ada yang bisa kita sombongkan betul nggak? Nggak ada yang bisa kita sombongkan di dunia kalau ujung-ujung kita tua sakit sekarat dan mati lu bisa kita sombongkan wala tamsifil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa anta bujibala tula kullu dzalika kana sayyuhu inda rabbika mas'ula jangan sombong karena ujung-ujungnya kita mati mayit kami kita calon mayit betul gak? Corona belum tentu datang ke Ciamis tapi pasti datang
kita calon mayit malah loba nu tereh tuh 20 tahun deh juga 30 tahun deh calon mayit kabeh otak ulah sombong asa pang kiaina asa pang mubaligna asa pang pejabatna asa pang hondana calon mayit kabeh kiai jadi mayit sing tarik kiai jadi sing tarik kiai jadi mubalik jadi pejabat jadi RT jadi santri jadi nugoli jadi nubutut jadi guru nubutut beregegeh ya aing ya sombong banget apalagi santri ini calon-calon kiai penghalang kemajuan hidup hanya satu ingin tahu hoyong terang sudah mulai tengah sih bahasa Indonesia yang menghalangi kemajuan hidup itu hanya satu ingin tahu bagus kali dia malikna harunya si Icang sare gitu teraskan bu hai Satria penghalang kemajuan hidup itu hanya satu kenapa kita tidak maju kenapa kita tidak kaya kenapa kita tidak berhasil kenapa kita tidak sukses penyebabnya hanya satu hoyong terang bedegong hati cek kiai mat golidul kolbi pabima rahmatin minallahi talahum kalau kunta faddun golidul kolbi lan faddu min haulik ulah bedegong ciri bedegong ayat 3 ciri bedegong ayat 3 nasara yang suruh nasran doroba yang ribu deramben ciri bedegong ayat kenapa tidak sukses bedegong ciri bedegong ayat 3 hiji tara rumah salah kedua tara narima papatah katilu tidak mau mengakui keunggulan orang lain betul hiji tara rumah salah dua tara narima papatah tilu tidak mau mengakui keunggulan aduh betah kelas nalar alfiah beri gagaro gini aduh beres nalar lecet kan yuk mata keloba senina jadi sati pang bodoh-bodohan itu hayang masanten dan budak betul gak? Ngadu bisa betul? Hebat sholat rapi santri lain agul emang fakta hidup itu bukti bukan mimpi betul gak? Ini nama kunut ke tiap waktu najil langsung karunut tara bagus ini kos di Garut kemarin di Paseakun kamu usap banget di Paseakun gini cina ajangan usap banget kan baik goblok banget aing diusap-usap ku aing cina abdi matara paduli teuing ini cina ajangan tinggal itu sok usap banget aing mah usap banget setel lieur ngeureuh curug sia kikieuan aya deui kaos urang Nasrani wae aneh cina umat Islam mah ongko nyembah ka Allah tapi Allahna ditongengan pada sujud cek seberita lain nongengan Allah aing mah gelo ngalaporkeun bujur aing bersih otak kudu tamat ngaji mantek teh kitu betul nggak so kadieu ieu pemuda hebat hidup pemuda hidup itu tuluh lapar teh hah nah bagus matak abdi malamun dionang di tatangga ayah hajat 7 bulan hajat 4 bulan tawa tahlil Fatihah cukup 2 kali ibu-ibu bapak-bapak nu gaduh hajat santri mah tukang ngaduakeun teu diriungkeun di dieu ge diriungkeun sotemeh di subuhan pokona mah nu boga hajat sing barokah nu teu lamang sing damang nu boga sametan sing kabarayar nu maot sing di alam barjana dicaangkeun Al-Fatihah sakitu balubar jang lobar beres Fatihah loba-loba ngantai nyuguhan saeutik
coba dua tuh kadangnya itu geringan bacarkan teh tasawuf itu becus aing ngaduan teh ku kituna ku kieuna al-fatihah aing ge becus ya doa kitu mah komo aki-aki amin bari neulaan kejo amin ari kejo tegas ngaliwat ka deukeut ur sapiring-sapiring jang baheula mah tara parasmanan di alas baheula mah sapiring-sapiring eta aki-aki keur amin bari neulaan kejo we amin amin nu aing mah leutik dagingna aki-aki goblok araya bo siap hidup santri siap jadi santri siap bangga jadi santri siap bangga diam di pesantren hidup pesantren hidup azikro bagus hebat tuh nulis sudah jadi ulamaul amilin tinggal di konsep hidup sama dengan ilmu betul gak? Nanya sugan perinter ya lamun ayeuna urusan duit hayang ngudak-ngudak duit hayang diudak duit bener siap diudak duit mana kelempang aya duit 5 karung ngudak baik artinya begini hei calon-calon kiai ngudak-ngudak duit mah capek jeung hese betul gak? Diudak ka pasar hese duit diudak ka kebon eueuh sing tarik diudak ka sawah eueuh matak maning kena diudak duit siap. Pertanyaan kedua, siapa yang suka dikejar uang? Orang yang berilmu. Betul? Nabi Sulaiman disuruh milih satu di antara 3. Sulaiman, pilih ilmu, pilih harta atau kerajaan. Kata Nabi Sulaiman, ya Rob, saya pilih ilmu. Maka Allah menegaskan, dikarenakan Anda pilih ilmu, maka harta dan kerajaan jadi milikmu. Karena harta dan kerajaan tidak bisa berdiri tanpa ilmu, tapi ilmu bisa berdiri walaupun tanpa harta dan kerajaan. Hidup di pesantren, hidup santri, hidup ilmu, bagus tuh, tinggalin di wisuda ge karaya. Hidup sama dengan ilmu. Siap? Siap? Itu. Dan saya narik balik ke BP Jati pesantren. Gagal sih. Kuna ke mawa batur sih nama santai lain mantap. Araya pak metaksin bering malah munaya santai hayang balik ke tiba sok dijurungkeun balik sakodok teu orang teu ku aing kolot sia tara ngablokan ka aing balik pinter keur sia cina aing mah geus pinter matak sia nuturkeun aing ngana pinter bodoh labok ku sia cenah abi mah cios euy teh mun teh tadi betul aing geus rantem urat tuh karek eling di sia mah. Hidup santri siap bangga jadi santri bagus araya bagus tuh satya nu gondrong aya bagus abi paling resep na nu gondrong naon sababna nu jahat nu barotak betul gak yang banyak janji tanpa bukti nu barat masuk karuksak duit negara ge nu barat hidup gondrong di mana nu gondrong korupsi malah aya paling hayam ini mah mau ada santri ketiga meri jaluna Allah gunenjang lain moyok mahina dulunya Allahu Akbar gitu punten dina kondisi sepertos ayeuna hiji ya Bu ya dikrullah sing sareur eling ka Allah tong ngarorek we HP ibu-ibu bo tong ngarorek we HP komo ibu-ibu ayeuna meuleung lamun daek HP kieu HP naon Bu nyebut jadul maneh mah daripada maneh mawa Android banget jadul kuring mah cukup nu kieu pernah jadi korban HP lain naon abdi boga Android baheula rerencangan ngirim WA duka ti turala duka ti mana ai teu dibaca ada penasaran dibaca naon dieu sina pada mah judulna teh Aki Nini cerai kuing teu dibaca we si Aki ngagidi grek balik ku si Nini ditanya Aki rek ka mana
mantap ke mana aki balik naon aki maksudnya urang teh hayang cerai aki era aturan geus kolot loba anak loba incu banyak cerai nomor lagi goreng cerai teh apalagi geus kolot moal aing merek balik aing cek sini teh aki mun nyagerek balik atuh bawa baju teu bodoh hopek pake ku sia ari itu mobil pan urang butuh tutut ke boga mobil bari menang hese capek pake we ku sia jalan-jalan memeh modal ari ieu imah beusian ku sia aing merek mantap oke di gue aki ari itu sawah jeung kebon bagikeun ku sia aing mah teu butuh eta aki bedegong goblokna tungtung nama jadi sinini malik keheul dibaca ku abdi nepi ka parat bakat ku keheul eta sinini morosotkeun calana aing geus morosotkeun calana teh aki ari ieu keur saha cek si aki teh nacis repet kitu mah kope bikeun keur nu maca astagfirullahaladzim kan aing nu macana korban HP geuleuh aing jadi hayang nginum benteng pertahanan Islam teh pesantren betul nggak? Cek Yahudi mah jangan perlu tahu ya kalau ingin menghancurkan Islam Indonesia hancurkan saja pesantren Indonesia matak pesantren di mana-mana kudu ngahiji betul nggak? Kudu ngahiji siap ngahiji itu matak simkuring mah di mana wae santri anak aing saur pun bapak kapure calon-calon kiai calon-calon pimpinan simkuring pernah disauran ke pun bapak cek pun bapak lamun ngurusati 70% anak-anak 30% anak murid dalam teori ngurus budak anak-anak tak simkuring sok deket jeung santri cek tadi ge lamun hayang beunghar hiji hayang beunghar baca sholawat 2 salat berjamaah nomor katilu hayang beunghar mah ulah korek ulah sing tarik ulah kok tarik tinggal karunya kan korek ulah harayang beunghar bu ya harayang beunghar ulah korek nih contoh yang baik aing teh sombong pokokna mah hayang beunghar ulah naon matak abdi mah lamun wangsul pangaosan Kang pun bojo sok diharewosan cek abdi ka pun bojo awas mi ulah korek najis aing kudu hirup sangsara aing ka Mekah hayang minang mobil hayang loba imah hayang aralus kapun bojo sok kitu kade ulah korek bagikeun ceuk eta cau teh nu burukna mah ka santri buruk-buruk yang bagi lamun panitia ti dieu teu gadana naon dek naon bagikeun isu poho boy abdi mah sok kieu lamun bawa kardus jang bawa adahi di pengajian punya aturan tersendiri torikoh ngaranna matak mentok sok pasiabab torekat naon cenah ari adikro taklimul muta'allim setuju gak? Tarikat naon ari al-hudatul alaq taklimul torekat eta teh kuring ge dina burusati boga torekat tersendiri abdi malamun bawa kardus di pengajian punten teu meunang dibuka di imah memeh aing asup ka imah buka di luar sabab santri sarua anak aing pamajikan geus molor anak kabeh di pesantren buka di luar kitu mun kardus teu betak sok keheul lamun meunang teu mere kardus oh enggak usah kardus-kardusan karung aja sekalian abdi masuk resep di baruka ke santri resep ke patrol betul gak? Lamun ke patrol aya nu mere dahareun enak gak? Entar si beuring mah di luar dibuka kitu baruka ke santri aya lagi nang bubuk kop keur maneh aya bak kakak ka imahkeun jangan salah pilih dong jangan ini saya berantakan gara-gara salah pilih betul subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballina ramadana wa hasilna ibu-ibu bapak-bapak buka kartu sedikit ya salaresna masih guring terus dilarang pak dekinging bajak keluar tapi tadi mah aya solusi ku dokter di bahanan panyemprot di bahanan alat deteksi si kuring menyemprot sorangan tapi cek uing teh tadi ka polisi nukul disemprot anu tara warudu itu cek yang bawa cai sakontener semprotan hiji-hiji
Setuju nggak? Orang mau disebrot nyebrot sorangan gitu. Tak ulah lamiting. Punten urang ngadua sasarangan seteacan ke ditutup doa. Ieu mah sareng simkuring Pak, mudah-mudahan musibah, wabah, virus, panyawat nu aya ayeuna mudah-mudahan enggal dicanak ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir penyebab, jangan berpikir akibat ketika kita 100% bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So, sarangan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana umurana ma'arrohati likulubina wassalamati 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 wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sohiban ya Rahman fi safarina ya Allah luluskeun maslahatkeun salametkeun hirup abdi panjangkeun yuswa abdi sehatkeun badan abdi jembarkeun beungharkeun rizki abdi solehkeun turunan abdi manfaatkeun ilmu abdi kiatkeun iman Islam abdi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amin ya rabbal. Punten kamu umat Islam jangan terlalu cemas. Salah sawios penyebab simkuring masih kena diizinan keluar untuk memberikan ketenangan. Hirup maut hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah jimat kamu orang. Hapunten simkuring kadieu ngiring bingah wisuda nu aya di pondok pesantren Al-Zikro, mudah-mudahan sing langkung majeng, langkung barokah, para ustad, para kiai na ditambih-tambih kamanfaatan ilmuna dugi ka urang sadaya. Punten para calon-calon kiai, dari mulai sekarang kita bangga jadi santri supaya nanti kita bangga menjadi kiai. Sabab lamun urang teu bangga jadi santri, sekarang banyak yang tidak bangga menjadi kiai. Betul nggak? Banyak yang tidak bangga menjadi kiai, kagoda ku duit, kagoda ku jabatan, sehingga punten hilang keulamaannya. Maka salah satu kesimpulan ti abdi wong ieu hiji, jangan coba-coba jauhkan anak cucu kita dari pendidikan agama. Nomor kedua, jangan coba-coba jauhi ulama yang masih konsisten dalam keulamaannya. Setuju nggak? Sebab labun ulama geus ninggalkeun tina kaulamaanana fahdaruhum wa'taziluhum, haram untuk diikuti. Mudah-mudahan aya manfaatna, tangtus seueur kalepatan dina ngadugikeunana. Wabil khusus ka para sehuna sok sanes para kiaina masih kene sahanapeun simkuring seseueurna di pali dieu teh digana teh posisina ge posisi anaknya Kang Haji, tapi ge sanes ngaji ge tetap di bawah simkuring yuswana taksing ageun hapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Tatang Mustafa Kamal yang telah menyampaikan pepatah-pepatahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari awal sampai akhir alhamdulillah acara berjalan lancar. Pada akhirnya kami selaku pengatur waktu penata acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala bentuk kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur